Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ampes. Girang pangajen juga hadirin hormat dan syukuri. Langkung dipayun hayu urang sami-sami nyanggakeun puji sinaran syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Dina urang sadayana biasa kompok, ngariung, kageun laung, paakrab jongkok dina acara pasanggiri di antara basa Sunda. Simkuring tadi di dieu ampun paralun sanes bade mamatahan ngojay kameri. Nanging hoyong ngadugikeun hiji perkawis anu henteu janten sabaraha. Nanging kalintang pentingna nyaeta anti bullying atanapi anti milaraan di sakola. Tapi sadacan eta simkuring bade naos. Naon atuh alin anu dimaksud bullying teh? Aya nu ulina teu. Bullying teh nyaeta perilaku agresif anu dihaja sareng tuluy-tuluy anu dilakukeun ku hiji jalmi atanapi kelompok jalmi kajalmi sejen anu dianggap lemah. Perilaku eta teh biasa mangrupi kekerasan fisik, verbal, sosial, atanapi dugi ka cyberbullying. Dampak bullying ieu teh ngalungitun pisan ka korbanna. Baik secara fisik, emosional, atanapi sosial. Girang pangajen yung hadirin hormat dan simkuring. Dina zaman kiwari seueur pisan kajantenan milaraan atanapi bullying di lingkungan urang kali sakola. Sapertos dina media sosial kajantenan urang kali sakola anu dibully ku rencanana dugi ka tumulan, kajoman, jeung sajamina bari ditonton di kulo sanesna teh. Sanesna kalah padibantosan. Eta ngabuktoskeun bullying oge tiasa kajantenan di lingkungan urang kali sakola. Bullying ieu teh upami di lingkungan sakola seueur pina di antausna nu kahiji bullying secara fisik sapertos neungeul, najong, ngadorong, jeung sajamina. Nu kadua bullying secara verbal atanapi kekecapan anu ngarikeun maneh sapertos moyo, ngancam, ngahina, atanapi nyebarkeun gosip. Nu katilu bullying secara verbal sapertos sosial sareng ngalaporkeun kasus bullying. Dirampang aja hadirin hormat dan simkuring. Bullying teh ngagaduhan dampak anu seueur ka korbanna. Di antausna upami kana fisik korban bakal sesah tiasa sareng tiasa ngalatarakeun cedera sareng masalah kesehatan anu serius. Upami kana emosional korban bakal biasa ngalatarakeun aya rasa asieun, hariwang, depresi, stres, pesimis, sareng trauma. Salian di eta upami kana sosial korban bakal susah dina ngawangun hubungan sosial sareng bakal sesat adaptasi sareng sanesna. Dirampang aja hadirin hormatkeun simkuring. Supados kajadian bullying ieu aya di sabudeureuh urang, aya sababaraha cara dikeun ngumpulan dana. Di antausna nu kahiji kedah ngaronjakeun pemahaman ngeunaan bullying di kalangan siswa, guru, sepuh siswa, sareng pihak sekolah. Nu kadua kedah nyiptakeun sakola nu aman sareng nyaman, di mana siswa ngarasa diajarkan sareng dirodong. Nu katilu sakola oge kedah masihan pendidikan ngeunaan bullying kalebet cara mikawano, nyegah, sareng ngalaporkeun kasus bullying. Saterasna nu kaopat kedah masihan sanksi anu tegas sareng adil ka palukuna sareng kedah masihan dukungan psikolog
kedah ngagaduhan peran aktif tina nyilas ngumpulan nguliin cara seueur komunikasi sareng perang alihna ditenang pakulian perilaku sareng kampung jukung sareng pihak sakurang apa aja hadirin uji kuring ku ayana upaya ieu mudah-mudahan tiasa nyiptakeun sakola nu aman nyaman tingkrim sareng bebas bullying panginten mun sakitu mah di antara anu tiasa bullying dipikeun mugia aya manfaatna boh sudah musim kuring boh umumna kamu sadayana hapunten bisa dirayakan sekapan sim kuring anu mah di mana boh sapana cara sabukan dada agung cukup jempal hapunten bisa